Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng simkuring Ponsel Pikartika Sari Dewi dina acara Limiji Liputan MIPA hiji edisi Kamis kaping 7 April 2022. Pamirsa, salami 5 menit kapayun simkuring baris nyerangan pamirsa dina informasi-informasi ngeunaan kuliner di Majalaya. Boba teh nyaeta salah sahiji inuman anu asalna ti Taiwan. Anu kawentar nyaeta anu aya di daerah Ciwalengke. Ngeunaan boba anu aya mimiti di Majalaya, anu ngaranna boba kasohor. Pamirsa, ayeuna simkuring tos kasambung ka saderek reval. Mangga saderek reval. Hatur nuhun Selfie Kartika anu aya di studio. Ayeuna simkuring tos aya di tempatna. Boba kasohor anu kawentar ku boba anu mimiti aya di Majalaya. Hoyong terang naon wae sareng kumaha rasana, hayu urang tinggal sasarengan. Pamirsa, Majalaya eueuh pisan ku kulinerna. Sajaba di eueup teh pada mika gandrung ku balarea. Hiji di antarana nyaeta boba kasohor anu aya di Ciwalengke. Boba kasohor tos aya di tahun 2018. Tempat anu enakeun jeung hargi anu mirah ngajadikeun boba kasohor seueur peminatna. Pertama dari mulut ke mulut, dari tetangga ke tetangga, lambat laun maju di sosial media. Paling penginten anu benten nama tinu harga sarang rasa boba. Kami prediksi kangge kapayu namanya bakal aya menu nu enggal janten teu boba hungkul, aya makanan-makanan nu sejen oge. Salian ti Majalaya, boba kasohor tos aya di Cibaduyut, Cikutra, Cimareme, Lembang, Leuwi Gajah, jeung sajabana. Nah, ayeuna simkuring bade ngareview ieu inuman teh. Anu bade ku simkuring dicobian nyaeta rasa hazelnutna. Rasana anu pas sareng bobana anu enak ngajadikeun boba kasohor teh seueur paminatna. Komo sakedap deui bade mayunan sasi saum. Boba kasohor kaasup salah sahiji menu anu pas kangge takjil. Nah, ayeuna simkuring bade tumaros ka salah sahiji pangunjung anu meser boba di boba kasohor. Kumaha tanggepanna ngeunaan boba ieu teh? Punten ngawagel waktosna. Di dieu meser boba rasa naon? Joko hazelnut. Oh mohon. Tos nembean atanapi atos lami meserna? Atas lami. Oh mohon. Kumaha tanggapan ngeunaan boba di dieu dibatan kanu boba nu lain? Ya, di dia rasana enak, hargana oge terjangkau. Jeung sareng caket. Oh mohon. Atur nuhun. Mung sakitu informasi anu tiasa didugikeun Reval Sapuan El Clasico TV ngalaporkeun. Hatur nuhun ka saderek reval. Pamirsa, mung sakitu rupina warta anu parantos ku simkuring didugikeun. Mugi ieu warta teh janten mangfaat kangge urang sadayana. Hatur nuhun. Salam Limiji.